Kampus Pangulujeng ka wargi ka parsepuh anu sami rawuh daya waktos rahayu. Rahayu Utamina painten disimkuring nganuhunkeun ka keluarga Jembar ka pribumi pantos ngabagiakeun oge nganuhunkeun kana pangangkirna. Oge nganuhunkeun kanu ngatur laku nata acara parantos masian waktos kaji simkuring ngenaan guaran perantawisan sajen. Ajen bakti dan yang kisunda agungna ka Gusti Anu Masuci. Jemarna ka para karuhun tug luluhur. Deheus ka ibu sareng karama anu janten marga lantaran urang lahir ka ieu dunya. Wireh dina ieu waktos urang masih kena tiasa tepung lawungna amprok jonghokna. Tur disarengan ku kasehatan lahir tumekaning batin. Kalih perkawisna painten disimkuring hapunten budi sirah sareng rumasa simkuring kana pancen damel ieu khususna ka parsepuh disimkuring kumawantun nyangeman atanapi ngagarap kana pancen damel ieu. Non margina jisim kuring kumawantun jisim kuring teh tetap ngagaduhan kewajiban nuluykeun perjuangan sepuh, nuluykeun tapak sareng cabakna sepuh ngeunaan kabudayaan nu aya di tatar Pasundan. Oge secara pribadi oge ngaraos reueus khususna ka keluarga Jembar sok sanaos luang lingkup ku kondisi ayeuna. Namun keluarga Jembar watoto suwargi teu ngalepaskeun, teu mopohokeun, malahan mah melaksanakeun perantawisan sabta cara. Sabta cara 7 pelaksanaan. Non margina sepuh urang ngabagalan nganggo simbol sabta cara anu 7 pelaksanaan ieu. Kahiji kanggo meungkeut pancakaki sangkan di tiap acara runayan khususna tu uyut dasan keluarga besar tiasa riung ngungkulu ku perantawisan sok sanaos keluarga Jembar dina kaya duka cita. Namun ieu teh kanggo jembatan urang sararea kanggo meungkeut pancakaki sangkan ulah paturai. Oge kanggo meungkeut tata cara ciri anu mandiri sangkan ulah ingkar ku budaya sareng kabudayaan ti sepuh urang. Aya paripaos harta mah moal saep 7 turunan. Kitu deui harti. Moal dugi ka saep ka 7 turunan mung sok inggis sepuh urang anu parantos tilar harti ieu ulah nepikeun ka ancur, ulah dugikeun ka disamarkeun, ulah dugikeun ka dipopohokeun. Non margina tata cara ieu teh kanggo keseimbangan tatanan kahirupan boh kaitana sareng alam, boh kaitana sareng urang dina runayan pancakaki. Tadi kagores ku panata acara ngeunaan sajen. Yen sajen ieu teh cikal bakalna tina sasajen. Ari sasajen sastra Jendra Rahayu Ningrat. Sastra tulisan tinu dumadi. Jendra wujud tina kajadianana. Rahayu tuluyan tina mulus daya cawadeun. Ningrat tanpa kecuali. Nganung hartos urang dina hirup kumuh di alam ieu nganung hati saling ngabutuhkeun. Nganung hati urang teh saling menghargai. Boh tindak tanduk sadi dinten, boh menghargai ngeunaan tata cara. Anu aya dijagrakeun di dieu teh sanes sasajen, tapi sajen. Sajen teh saajen. Saasal, sabakal, satunggal. Nganung hati sami urang teh. Asa hati nu Maha Suci. Ngomal garantaran ibu sareng rama. Eta nu disebat
lantaran sareng nu ngalantarankeun. Tah lantaran sajen ieu urang tiasa nyumponan dina lolongkrangna dunya hirup kumbuh jeung batu sasama jadi. Ari nu ngalantarankeun nu ngurus sareng nu ngaturna. Sabab lantaran bahan-bahan ieu lamun ti diurus sareng teu diatur, urang bakal acak-acakan. Boh kaitan sareng pancakaki, boh kaitan sareng kabudayaan. Sabab dia tos tegas anu disimbolan ku menyan. Menyan di dia kan nunjukkeun eta teh terah. Sebab menyan teh tina getah kai. Getah getih kai anjeun. Yen anjeun teh sami sadara. Aya inungan, aya bapana. Terah anu jadi mutlakna. Urang teh terah ti mana sih? Dasana terah Jerman. Terah sareng teureus urang kudu kurup sareng hurufna. Kumargi dia pantas aya penegasanana anu simbolana kalapa. Kalapa teh kan simbolna indung sareng bapa. Anu luhurna disopak ku anana bodas ditutupan ku gula beureum. Gula beureum nyimbulkeun indung. Anu disopak ku anana bodas nyimbulkeun bapa. Ieu teh sopak anu mutlak. Sangkan katurunanna dipapas ku harti. Sangkan ajeg dina tangtunganana. Sangkan ajeg dina kabudayaanana. Nganu harti urang lamun geus sadar yen urang teh ngagaduan kewajiban sareng tanggung jawab. Nganu hartos urang teh kedah harti. Saperentosna harti urang kedah surti atanapi bijak. Lamun tos surti atanapi bijak urang kedah ngabuktikeun yen urang teh sadar terah teh di mana, turunan saha. Namun tos bukti urang teh serengan bakti. Bakti ka lemacai, bakti ka karuhun, bakti ka cara sareng ciri. Sangkan kina sareng rasa jatina. Kumargi naon? Sepuh urang nyimbolan sabta cara 7 pelaksanaan teh ya. 7 runayan, 7 tahapan. Ya tos jelas. Urang teh kewajiban teh nuluykeun. Tos jelas urang teh gaduh tanggung jawab kana turunan urang sapengkeureun urang. Kumargi lamun urang teh dikereuyeukkeun, ieu cara sareng ciri anu diperjuangkeun ku sepuh urang teh bakal pareumeuh obar. Keur mah kabudayaan urang teh disamarkeun. Keur mah urang teh boga tuduhan dijauhkeun ti leluhurna. Tamah enak ku urang selaku seuputuna teu dipalire. Ieu bakal eungkeut urang bakal hianat. Hianat ka saha? Ka hianat ka tahapan anu 7. Mimiti indung bapa, mimi aki, buyut, bao, udag-udag jangawareng sangka kait cibur dikurung we ku karuhun. Nganu hati urang teh bakal hianat. Hianat nu patos majuangkeunana. Tah, ayeuna lamun urang eling kana lahirna, batinna walinglung. Kumargi naon? Urang bakal eling kagesan dumadi. Lamun urang geus eling kagesan dumadi, Gusti anu Maha Suci tegasna anu hati urang bakal eling kanu janten marga lantaran. Tegasna indung sareng bapa. Carana kumaha? Dina sajen ieu aya sisir simbol kaum memeres. Ngaran-ngaran memeres nganu hati gambaran urang awut-awutan. Lamun geus awut-awutan urang bakal kumaha? Bakal paturengang. Boh kaitanana sareng anu ngajadikeun kabudayaanana paturengang sareng pancakaki. Ieu urang kudu dibeberes kunaon ku harti rea. Sabab harti ti sapuh urang tetep di dinya aya dogma. Kahiji kudu menggawe cager, bager, bener, pinter. Sangkan ngeunah, genah, mernah sareng tumanina. Oge aya panteranganana main, maling, madon, madat, mangani sareng mateni. Eta panteranganana.
anu hati sepuh urang ge parantos tatan-tatan sangkan turunan urang sangkan seweputuna khususna watoto ulah dukikeun ka ngarempat aturan nu parantos dipangkrang tah sakitu painten anu kadugikeun hapunten sadar simkuring ge kana kamampuan mung tetep anu gede harapan simkuring mah nyimponan kewajiban jeung muatan tanggung jawab simkuring oge pamuga painten ka keluarga Jemar sing tumangpi non rupi anu tumiba da sadayana ge anu kahirupanna pasti bakal kena kupati mung painten mastina urang teu apa sadayana ge urang bakal pasti kana patokanana sakitu anu kasuhun hapunten bok pilih tina tata cara basa simkuring kirang napa kana tata krama pun rahayu.